Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng-enjing sadayana kumaha dinten ayeuna kabarna hideuk mugi-mugi sadaya aya dina kaayaan sehat sareng tetep semangat. Dina dinten ieu urang bakal ngabahas ngeunaan laporan kajadian. Nah, aya saena sateuacan urang lebet kana materi laporan kajadian, urang ngadoa ti heula. Hayu urang ngadoa ku ngucapkeun Bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Naon anu disebat laporan kajadian teh? Laporan kajadian nyaeta laporan anu eusina ngeunaan kana hiji kajadian anu pernah dialaman. Hideuk tangtu kungsi ngalaman lulampah ka hiji tempat, boh ka tempat piknik, boh ka tempat sejena. Salila lulampah teh tangtu aya kajadian anu pikaresepeun, pikaseurieun, pikabungaheun atawa pikasieunneun. Nah, laporan kajadian teh hartina beja informasi atawa bewara. Nepikeun laporan kajadian teh nyaeta nepikeun beja anu sabenerna emang kajadian. Salajengna dina mikawanoh laporan kajadian aya sawatara hal anu kedah ditetelakeun dina nalika urang nyaritakeun laporan kajadian. Naon wae? Anu kahiji, waktu kajadianna, nu kadua tempat kajadianna, nu katilu saha bae anu aya dina eta kajadianna salian hideuk, nu kaopat runtuyan kajadianna, nu kalima nyaeta rarasaan hidup dina waktu harita. Salian ti eta aya oge hal-hal nu kudu diperhatikeun dina nyaritakeun laporan kajadian. Nu kahiji, sora urang kudu bedas, amih kadenge ku sarerea. Nu kadua, ucapanna kudu bentes, amih henteu salah harti ku anu ngadengikeun. Nu katilu, tempona oge kudu diatur, ulah gancang teuing, ulah ancad layar teuing. Nu kaopat, wirahmana kudu merenah, nyaho iraha kudu sorana tarik jeung iraha kudu sorana alon. Nu kalima nyaeta sikepna kudu merenah, henteu popoyongkodan tapi henteu katembong kaku. Nah, eta sawatara hal anu kedah diperhatoskeun dina waktu nyaritakeun kajadian. Salajengna aya padoman dina nyieun laporan kajadian anu disingkat jadi 5W tambah 1H. Ieu sami sareng padoman dina waktu urang ngadamel warta. Jadi hideuk pasti tos terang anu dimaksud 5W tambah 1H. Nu kahiji what hartosna naon, nu kadua who hartosna saha, nu katilu when hartosna iraha, nu kaopat where hartosna di mana, nu kalima why hartosna kunaon, nu kagenep how hartosna kumaha. Salajengna dina nepikeun laporan kajadian teh di dieu kabagi jadi 2. Nu kahiji aya laporan kajadian lisan, nyaeta di dieu anu ngabedakeun antara laporan kajadian lisan sareng tulisan. Anu lisan nyaeta bedana mah salian ti perlu pilihan kecap anu merenah tur alus, aya hal liana anu kudu diperhatikeun nyaeta bentesna sora atawa lafal anu merenah. Nu kadua laporan kajadian tulisan. Nah, nu kudu diperhatikeunna naon? Nyaeta tulisanna anu kudu diperhatikeun keras pilihan kekecapan anu merenah tur alus. Eta dina laporan kajadian tulisan. Hayu urang lajengkeun kana istilah kadaharan jeung inuman. Tangtos hideuk tos terangnya naon hartosna kadaharan jeung inuman. Kadaharan
Teh dina bahasa Indonesiana nyaeta makanan, inuman yaitu minuman. Aya kadaharan khas unggal wewengkon di daerah Sunda. Contohna nu kahiji, di wewengkon Bandung aya nu disebut peuyeum Bandung, oncom Bandung, bandrek, colenak, jeung sajabana. Nu kadua, di wewengkon Bekasi aya nu disebut akar kalapa, kembang goyang, sayur gabus pucung. Nu katilu aya di wewengkon Ciamis. Aya galendo, kue saroja, gula beureum jeung sajabana. Di wewengkon Cianjur nu terkenal nyaeta tauco, manisan, pala, kiripik, paru. Di wewengkon Bogor, orang di dieu di Bogor tangtos perang khas kadaharan di Bogor nyaeta roti unyil, asinan Bogor, toge goreng, es pala, jeung lain sajabana. Hideup tiasa baca ngeunaan kadaharan di unggal wewengkon aya di LKS halaman 54. Salajengna aya deungeun sangu. Aya deungeun sangu anu bahanna tina tutuwuhan. Contohna aya angeun, haseum, sayur jengkol, karedok, acar, jeung lain sajabana. Aya oge anu bahanna tina daging, contohna abon, soto, sop iga, gepuk, jeung sajabana. Aya anu bahanna tina endog, endog asin, kulup endog, dadar endog, jeung endog mata sapi. Ieu gambarna nya contohna angeun haseum. Terus sop iga. Salajengna inuman. Contohna aya bajigur, aya cendol, aya es goyobot. Bajigur hideup tiasa baca keteranganna dina LKS. Ieu gambarna. Anu kadua cendol. Cendol pasti hideup tos terang ngeunaan cendol. Nu katilu aya es goyobot. Ciri khas di Bandungnya. Sakieu bae materi dinten ayeuna, hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng enjing, wilujeng diajar, wilujeng ngerjakeun tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.